Wilujeng enjing sadayana urang keur aya di lokasi petualangan poe ieu. Pana poe geus mimiti naek, tapi sumangat urang ulah nepi ka surut. Sumanget mah mane we, cari ieu geus jam 9:30 kuring karasa siga hayam dipanggang. Rian serius urang rek muter ayeuna. Justru jam kieu cahaya panampoena paling hade pikeun ningali pituduh. Dina peta ieu ditulis teangan kalangkang anu nangtung sajajar di antara dua tangkal kembar. Tangkal kembar. Di dieu mah tangkalan loba pisan. Rian kabeh ketingalina sarua lamun kuring keur haus kieu. Tingali ka ditu. Dua tangkal eta posisina paling simetris, jeung kalangkang batangna hampir sajajar jeung jalan ieu. Hayu atuh ulah nganukur nangtung di aspal beuki siang. Kalangkangna beuki pondok. Urang bisa ngalegitan tapak lamun terus ditunda. Oke, nurutkeun perintah. Di tangkal ieu urang kudu ngalangkah 5 lengkah ka arah gendong tanpa nginjak kalangkang sorangan. Aneh, ayeuna hampir jam 10. Kalangkang urang aya pas di handapeun suku. Kumaha carana bisa ngalengkah tanpa nginjakna? Nah, eta maksudna urang kudu lumpat atawa luncat supaya suku teu nepi ka nyabak kalangkang waktu darat. Ieu kaulinan logika. Sok ku abdi ditarik tasna supaya maneh bisa loncat leuwih jauh. Hayu, ulah nyerah. Antosan heula, aya nu nyangkut di dahan eta. Tingali aya pita beureum dina tangkal hias ieu. Wah, panon maneh jeli pisan. Aya botol letik nu digantung di jerona. Ku abdi dicokotkeun nya. Ditulis kieu, pelarian penjaga anu tekungsi capek ngajukjuk beban. Di balik genggamanna aya hiji Rusia nu disimpen. Pilar nu ngajungjung beban. Kabeh pilar di dieu mah nahan hateup. Rian ieu mah lega teuing. Urang bisa muter tepuku. Ajeun mah teu sabaran we Dika, mun teu rek mantuan mending atosan di parkiran tibatan ambek terus. Oh, jadi ayeuna kuring diusir. Kuring miluan teh sabab teu hayang maneh nyasar sorangan jeung nyusahkeun kabeh. Batur-batur ulah paciweuh. Sing kuring lieur. Ieu lantaran can dahar beurang. Cicing heula aranjeunna duaan. Tingali pilar gede eta, bagian handapna aya ukiran melingkar siga leungeun nu nyekel dasar gedong. Bener, kecap Maya. Ukiran eta posisina siga keur mikul beban. Eta pasti panjangna. Peta aki kuring memang hebat. Ayeuna urang kudu mariksa celah di balik ukiran batu nu siga genggaman eta. Sari, pake cahaya HP-mu. Bagian handap pilar eta poek pisan ku kalangkangna sorangan. Siap, kuring arahkeun ka celah batuna. Tuh tingali aya kotak letik di jerona. Ku abdi dicokotnya. Ieu dia kotak kai kolot. Medali Kawani Pangwangunan tahun 1850. Pangajen pikeun saha wae nu miboga katelitian jeung gawe bareng tim. Ampura soal tadi, Rian. Tetela logika maneh ngeunaan cahaya panon poe leres jeung tim ieu memang solid. Tata runcingan aki maneh ngajarieun hal nu pangkokohna siga pilar ge butuh dasar nu kuat sarua jeung urang. Tugas palindung rengse. Ayeuna hayu urang amankeun kotak ieu. Keren pisan. Akhirna misi rangse. Ayeuna urang milarian es kalapa nya. Tang tuae, ieu bakal jadi video paling inspiratif kalayan judul Harta Karun gawe bareng tim di Gedong Kolot.